Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Mudah-mudahan teh bagian anu ka 84 na. Mudah-mudahan 85 na gitu nya. Ada dongeng sunat teh wilujeng ngadangukeun. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Kipatih ti nagara Galahpasi atanapi Senopati ti nagara Galahpasi nyatana Senopati Janur Urip. Harita ngahulang sebab diri nak teu hasil mawa hiji pandita ka nagarana. Sabtolilo anu nolak lantaran ceuk Sabtolilo geus dibejakeun. Diri nak mah bisa ngubaran hiji-hijina nu bisa ngubaran teh nyaeta muka hijina nyaeta na Raden Panjisanan anu ayeuna ngarajaan di negara anu memang kasebutkeun raksasa. Anu kadua na nyaeta na Gusti Kameling atanapi si Kamil. Dua jalma eta anu ceuk Sabtolilo anu bakal bisa ngubaran Kangjeng Gusti Prabu Waringin Sungsang. Pok Sabtolilo harita neuteuk bari ngomong ka Senopati Janur Urip mangrupakeun sobat dalit baheula. Kumaha? Bral, geura mangkat. Sabab geus jelas ayeuna ulah geus mere pituduh. Namun hampura ka ulah sorangan moal bisa datang ka nagara Galahpasi. Sabab lamun kudu jujur mah sanajan kura pandita nu dianggap ku anjeun, nu dianggap ku anjeun ku Prabu Waringin Sungsang, ulah anu bakal bisa mampu tapi jelas ulah sorangan moal mampu. Jadi kedah kumaha tu ayeuna urang. Ceuk kula datang ka nagara Petukweruh. Panggihan Gusti Prabu Panjisanan atawa nu disebut we anak kula lah. Latuh lamun embung ngadatangan Panjisanan. Datangan we ka nagara Jati Kameling. Aduh. Dua-dua nak nu kudu didatangan ku kula teh mangrupakeun karajaan anu bangga tur beurat. Nah, nu kahijina nagara Jati Kameling teh jelas-jelas Gusti Prabu Waringin Sungsang geus pernah datang ka eta nagara. Tur taluk di hiji awewe anu ngaranna Nyi Mas Dewi Keningan mangrupakeun raratu ti nagara Jati Kameling. Tenanaon sabab nagara Jati Kameling teh kasebutkeun bisa oge disebutkeun panampungan jalma-jalma anu sarap, jalma-jalma anu edan, raja-raja anu sarakah, anu hayang babalik pikir, anu hayang nebus kana kasalahan di dinya tempatna. Atuh nu kadua na kula kudu datang ka nagara Petukweruh anu teuing di mana ayana eta nagara Petukweruh teuing sabaralilana kuring datang tur leumpang ka nagara Petukweruh. Bari jeung rajana sorangan nyaeta Raden Panjisanan anakna anjeun ti leuweungsanan. Cik. Teu boga bong bolongan nu lain. Ursak kitu-kituna eta oge lamun katarima syukur hendak dateu ka ajeun. Sabab eta nu kanyaona kula teu bisa leuwih ti kitu. Daek we datangan teu daek we wayahna. Teu nanaon. Ngan meureun rasikona Prabu Waringin Sungsang ayeuna anu jelas-jelas ngabutuhkeun obat. Engke naon anu kajadian bakal kanyahoan kunaon Prabu Waringin Sungsang teh bet nebekakeun gering. Teu damang wales ceuk paribaosna. Ayeuna mah kieu we
daripada anjeun ngobrol tamuh laku dieu pi tempatan jeung kula. Nuhun oge kula geus didatangan ku anjeun bari jeung tengah haja oge. Lain hayang papanggih jeung anjeun tapi anjeun diutus ku Prabu Waringin Sungsang. Teu naon. Silaturahmi mah memang kudu. Ngan kitu we ceuk kula mah. Ayeuna mah pek datang pilih di antara hiji. Nah rek datang ka nagara Jati Kameling atau rek datang ka nagara Petuk Weruh. Dua-duana sarua jauhna, dua-duana sarua gagahna. Kula yakin di dua negara eta teh jigana aya hubungan batin sanajan kumaha oge maksud anjeun. Kula oge teu ngarti tapi hate kurang ngarasa yen nagara Jati Kameling jeung nagara Petuk Weruh teh mangrupakeun aya hubungan anu kuat nakaranan di antara raja-raja ti nagara eta. Jadi puyeng ye. Tong boro-boro anjeun. Kuring oge jeung nu ngadengekeun pasti puyeng. Tong seuri. Keur boga raja nu gering anjeun teh. Oh nya. Ayeuna namanya kitu we. Meureunan kula rek milih salah sahiji engke di tengah pasampangan di jalan pasampangan kula rek mikir ka mana kula ngaleokna ek nuturkeun inung suku. Ceuk kula mah ayeuna mending ti dieu keneh di pikiran. Lamun ka nagara Jati Kameling jelas-jelas anjeun teh lamun teu manggih jeung Gusti atanapi nya Gusti Kameling atanapi si Kamileung anjeun teh ngadaguan bari masantren. Tapi lamun anjeun datang ka Petuk Weruh tangtu anjeun bakal ditanya secara langsung ku Raden Panjisanan. Pertanyaan Panjisanan anu tangtuna berat keur anjeun pikeun narima pertanyaan. Sabab pertanyaan Panjisanan bakal ngarah kana jiwa anjeun, ngarah kana jiwa raja anjeun. Ditetek, diboretekeun kasalahan naon, kunaon diakibatkeun kunaon raja anjeun teh bisana teu damang walas. Eta mah tinggal pilih we narek neruskeun masantren bari ngadaguan Gusti Kameling atau rek datang secara langsung nyatana ke Petuk Weruh. Aduh. Dua pilihan nu kacida pisan sulitna. Dua-duana sarua hebatna, dua-duana sarua gagahna. Keun kula rek nepungan di jalan we ieu mah. Ek nanyakeun ka angin nu ngaliwat ku kula. Nya teu naon, kumaha anjeun we? Sabab anjeun memang hiji senopati geus tangtu bisa boga aturan sorangan. Bral, lain kula ngusir. Supaya tereh nepi, supaya tereh beres roes Prabu Waringin Sungsang supaya gerak-gerak cageuri merentah kerajaan anak layan bener. Sanggeus puguh kitu mah. Senopati Janur Urip harita pamitan. Pamitan ka Sabtolilo nu nangtung mancu. Curilat Sabtolilo atanapi Senopati Janur Urip harita ngacurilat. Kaluar ti etana leuweung sanan, leuweung anu genggong, leuweung anu karamat, anu taraka jamah ku bangsa manusia. Kacaturkeun di nagara Petuk Weruh. Nu geus lila teu kacabutkeun nyaetana Raden Panjisanan. Raden Panjisanan anu geus lila jadi raja di eta tempat. Raden Panjisanan teh mangrupakeun hiji satria anu gagah sakti anu geus ngelehkeun rajana Petuk Weruh. Tapi hanya ka raja Petuk Weruh mung milu ka Panjisanan narima ajaran-ajaran naon anu dicepeng, naon anu jadi ageman Panjisanan nyaeta agama Islam. Petuk Weruh anu memang ayeuna dicepeng tur dirajaan ku Panjisanan. Sedengkeun raja Panjisanan raja anu samemehna nyaeta Prabu Sapujagat teh nyatana anu dipenjara anu saterusna Prabu Sapujagat teh perlaya dina jero penjara akibat teu kuat nandangan penjara. Aral nu antukna Prabu Sapujagat oge.
nepikakeun hanteuna alatan bunuh diri. Petuk weruh ayeuna anu geus jadi agama Islam atanapi anu geus alih fungsi kerajaan pemerintahanana nyata pemerintahan Islam. Ajaranana ajaran Islam. Sagala rupana agama Islam. Salian ti Islam undang-undang anu diberlakukeun ku panjisanan. Bisa. Panjisanan teh kasebutkeun raja anu maha adil. Arek Islam, arek non Islam, arek nyembah ka ditu, arek nyembah ka dieu panjisanan teu ngalarang. Anu penting patuh, satia, satuhu, ulah ngaco ka karajaan. Itu ieuna kudu ngagugu ka karajaan. Di mana-mana aya rahayatna anu memang nyimpang tur teu ngagugu kana parentah raja. Geus tangtu. Hukum anu berlaku di negara petuk weruh moal arek kaluhur moal arek kahanap moal tumpul kaluhur moal seukeut kahanap kabeh dibadratakeun ku panjisanan. Umatak sanggeus dicepeng ku panjisanan kerajaan tentrem. Eueuh itu eueuh ieu karasa tiis nekaranan rahayat tenang nekaranan. Sagala ge kumaha pamimpin anu maha adil rakyatna oge tentu bakal walatra tur sajahtera. Pamimpin anu sarakat anu jahat tangtuna rakyat oge ngagugu mah ku ngaguguna tapi bakal nyieun siasat-siasat anu bakal ngarugikeun ka nagara eta sorangan. Panjisanan anu dina waktu harita keur babadamian. Para ponggawa, mantri, panglima perang, senopati, nyakomode kipati, anu sarua harita merbayaksa. Panjisanan anu calik dina kursi gading kilang kancana, utaretes ku inten imas berlian. Harita pok panjisanan ngomong sorana anu ngageleger. Hiji satria anu gagah perkasa pinuh karisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaula ngahaturkeun nuhun kasadayana para mantri, para ponggawa, para abdi dalam, Kakang Pati, Kakang Senopati oge teu kantun, panglima perang ti nagara petuk weruh. Kula rek nanyakeun kumaha kaayaan di nagara ayeuna. Kakang Senopati, ampun kaula Gusti, alhamdulillah nagara urang teh ayeuna aman tentrem, gemahripah loh cinawi, tatanen subur, pepelakan manjur, rahayat oge luar liur, bararungah kacida pisan bungahna. Alhamdulillah nuhun ieu sadayana berkat para pajabat nagara anu paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan henteu silih salahkeun, henteu silih pagetreng, henteu silih sangka, silih fitnah itu jeung ieu pada hayang kapuji, pada hayang katalak ku nagara. Nuhun Kakang Pati. Ulah nun Gusti. Kumaha ayeuna taun teh Gusti kaayaan di kota
di kota sakumaha anu tos disebatkeun nembe Uyai Pak Senopati sadayana aman di desana aman kumaha ayeuna kadipaten tentram teu aya di nu ngacaprak diteuk-teuk letahna galak amat bet si amat ke kamari ngalapiit sumuhun tah ku kituna urang teh sabenerna ayeuna geus dina fase kerajaan anu memang hebat. Urang lain ngaku-ngaku, lain ngabangga-bangga kerajaan urang. Samalah aya deui memang aya hiji kerajaan anu hayang asup, hayang jadi bawahan urang. Kerajaan mana teteh? Kerajaan Kaloa. Kerajaan Kaloa. Sumuhun. Kerajaan Kaloa teh mangrupikeun kerajaan anu lumayan ageung. Gaduh sababaraha hiji kadipaten. Pemerintahanana memang hebat. Tapi daun Gusti. Kerajaan Kaloa teh bisa disebutkeun kerajaan licik. Kerajaan licik bener. Moal lila deui kerajaan Kaloa teh rajana atawa patihna bakal datang ka ieu nagara. Ke ari Gusti terang ti saha ieu teh? Kula nyaho sanajan kula teu boga telik sandi. Batin kula anu ngomong. Waduh. Ginten-ginten iraha ieu teh? Jiga nama mualila deui waktu nama memang kula teu apal ngan jelas. Nagara Kaloa bakal datang. Utusan ti nagara Kaloa bakal nepi lambat atawana terehna. Kumaha atuh kitu mah pami eta terang kerajaan anu licik. Keur kula teu jadi halang licikna kerajaan tangtu aya sabab musabab. Kumaha teteh? Numutkeun pamanggih kula nu katarima kana batin kula teh kerajaan Kaloa teh memang boga musuh. Hiji kerajaan raksasa anu aya di tengah Jawa. Kerajaan raksasa benar. Anjeun apal Galah Pasi? Kaula terang. Anjeun apal Prabu Waringin Sungsang? Tangtos. Saha nu terterang ka Prabu Waringin Sungsang? Anu gagah sakti mandraguna. Raja ti nagara Galah Pasi. Nagara Kaloa teh gaduh musuh nyaetana Prabu Waringin Sungsang. Ayeuna Prabu Waringin Sungsang nuju kaayaan lesu, lemah, atanapi tiasa disebatkeun teu damang wales. Nakudaon akibat perang. Sanes nakudaon. Carita na memang panjang tapi urang dicokot we eusina nu singkatna. Prabu Waringin Sungsang jeung Prabu Waringin Jati mangrupakeun eta teh adi lanceuk.
Prabu Waringin Jati teh saha atuh ieu teh? Raja ti Kaloa. Raja ti Kaloa. Bener. Prabu Waringin Sungsang anu kasebut gagah nya kitu deui Prabu Waringin Jati anu kasebut hebat. Adi lanceuk anu sakandung eta kasebutkeun Prabu Waringin Sungsang jeung Prabu Waringin Jati teh jelas teu akur. Kunaon bisa teu akur kitu? Teu akurna lain rebutan kakawasaan da geus puguh geus diwitu-witu. Karajaan gede teh di tanah Sunda aya 3. Kahiji Garah Pasi, anu kaduana Jambarwati. Jambarwati mana teh Jambarwati teh? Jambarwati teh nyaetana anu dirajaan ku Prabu Amarwatu. Anu Jambarwati ayeuna geus jadi kerajaan Islam. Kula anu geus ngaislamkeun kerajaan Jambarwati. Waduh. Jadi kena jadi bawahan atau kerajaan Ambarwati. Teu niat keun sina berdiri sorangan. Eta 3 nagara teh kasebut saingan di antara maranehanana. Nu panggalak-galakna nyaetana Prabu Waringin Sungsang. Memang bisa disebutkeun Prabu Waringin Sungsang paling gagah dina sagala rupana, lain kur karajaan anak nu gagah, tapi memang Prabu Waringin Sungsang anu ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Tapi kahebatan tur kagagahan tetep teu bisa mapakan ka Waringin Jati, raja ti nagara leutik, Raja Kaloa teh jelas boga rahasia pikeun ngancurkeun kerajaan Galapasi. Naon ieu teh rahasiana? Ulah gagabah lamun asup ka nagara Kaloa sing saha wae. Aku naon Gusti? Kerajaan Kaloa teh nu ngawasa ilmu-ilmu hideung. Timimiti rajana nepi karahayatna kabeh anu ngabarogaan, hampir kabeh nu ngabarogaan sihir. Oh, janten Prabu Waringin Sungsang teh kakeunaan ku sihir ti nu janten rakana tanapi raina nyaetana Prabu Waringin Jati. Jahat tenan eta raina. Sumuh karunya ka Prabu Waringin Sungsang lamun kaula. Sabenerna Prabu Waringin Sungsang teh bogoh ka hiji wanoja. Anu mana eta wanoja teh ti hiji nagara nu gagah sakti anu moal aya tandingna. Kerajaan mana teh? Kerajaan nagara Jati Kameling. Sanes kerajaan Jati Kameling teh diratuan ku hiji wanoja anu kacida geulisna. Cenah mah memang bener ngan kula teu apal saha eta wanoja, ngan cenah mah bejana eta ngaranna teh sarua jeung babatjeung hiji wanoja nu pernah babarengan jeung kula ngaranna Dewi Kening, ngan pedah Ratu Dewi Kening, Nyimas Ratu Dewi Kening. Anakna Gusti Kamileng atanapi sok disebutkeun Raja Kameling. Raja Kameling bener. Tah eta Prabu Waringin Sungsang sabenerna dina hate leutik nyang karuk rasa cinta tu rasa bogoh ka hiti wanoja sanajan geus pernah ngerehkeun dirina. Eta wanoja ti nagara Jati Kameling oge dina hadasar ati sanubarina memang bogoheun ka manehna, tapi kula aneh
teu bisa ningali saha eta wanoja anu dituju. Dak bisa kitu Gusti, aparan Gusti sakti mandraguna. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu, memang bulu kelek tidak sama. Nah, ieu teh raja teh jadi kieu ieu. Lamun temah kula disebutkeun gagah sakti, kula masih keneh disebutkeun can sakti sabab can bisa ningali hiji dua jalma. Nu hiji Raja Kameling anu namina si Kamileung, anu kadua Nyimas Dewi Ratu Dewi Keninga. Dua jalma eta kula can pernah ningali, teu bisa ditingali ngabelegbeg hideung ditinggalian kula. Ku gagahna ku saktina eta dua manusia nu sampe nepi ka detik ayeuna kula teu mampu ningali ka eta dua jalma. Taku kituna bisi isuk jaganing geto aya tamu nu datang ka dieu, sabab ieu teh aya dua jalma nu datang ka dieu teh. Maksudna ti dua nagara. Anu hiji tangtuna ti Galapasi, anu kadua na tangtuna ti nagara Kaloa. Omat anjeun lamun aya ti nagara Kaloa lain kula nyingsieunan tapi kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket, sabab nagara Kaloa teh kasebutkeun nagara nu licik hayang gabung ka nagara Petuk Weruh. Tapi gabung lain sagabung-gabungna tangtuna bakal nyieun masalah di lamun engke eta nagara bakal gabung ka urang, bisa-bisa nagara urang teh dicokot diambil alih. Tapi percaya kekuatan Allah lebih hebat tibatan kekuatan setan. Amin. Obrolan di eta nagara lalu dipimpin ku hiji raja bijaksana nyaeta Raden Panjisanan anu ngaganti Prabu Sapujagat anu perlaya ngacang ngelek jadi haji jadi raja anu raksasa nagara Petuk Weruh anu celuk kawun-awun. Pemerintahan Panjisanan teh jelas pemerintahan Petuk Weruh anu adil tur bijaksana, anu nganut agama Islam tur kerajaanna ge ari fungsi jadi kerajaan Islam. Disaprak Panjisanan harita ngaprak-ngaprak dunia, ceuk paribasana ngaprak-ngaprak jagat. Geus sababaraha hiji kerajaan anu taluk di manehanana anu langsung asup agama Islam. Ngan kabeneran we aya hiji nagara anu memang nolak, rajana sanggeus dipenjara oge tetep nolak. Ngantukna raja teh sabar bunuh diri dina tahanan Prabu Sapujagat perlaya. Anu kapaksa nagarana diambil alih ku Panjisanan. Sanggeus diambil alih eta nagara teh maju makmur luar biasa. Berkembang lain berkembang deui tapi jelas-jelas negara maju. Kacaturkeun deui nyaetana Senopati Janur Urip. Prabu atanapi Senopati Janur Urip anu diutus ku Prabu Waringin Sungsang pikeun kadatang atanapi pikeun ngadatangan Saptolilo di leuweung sana. Anu tetela Saptolilo anu nolak pikeun datang ka nagara sabab ceuk pikir Saptolilo sanajan didatangan ku manehna ge tetep moal cager. Prabu Waringin Sungsang lain gering biasa pek tanyakeun ka hiji raja anu aya di Jati Kameling lamun daek atawa nagara Petuk Weruh rajana nyetana Panjisanan. Di kaluarna ti leuweung Senopati Janur Urip harita mikir kaditu etawa kadieu, kaditu etawa kadieu terus we kitu sabarat jalan. Aduh, kula teh kudu ka mana leumpang ieu. Na kawetan atawa ka kulon.
dua-duana sarua hebatna, dua-duana sarua jagona, dua-duana hiji maha guru, hiji raja maharaja. Raja Kamaling di Jati Kamileung, Petuk Weruh, Gusti Raja Prabu Panjisanan. Sarua jauhna sanajan sarua gagahna. Aing jadi bingung di jalan ye. Ieu kalah kageus beuki peuting. Nya kudu ka mana aing ayeuna? Ka kaler, kawetan. Kawetan atawa ka kulon. Jigana aing kudu mujas medi ieu. Aing kudu nanyakeun sugan we aya ilapat nu lemeng ka aing ieu. Nuduhkeun kudu ka mana aing ayeuna. Cik di mana ieu? Senopati Janur Urip harita kuralang kuriling bingung. Kudu ka mana manehanana can meunang keputusan anu tangtu. Nah arek kawetan ka nagara Jati Kamaling, nah arek kakulon ka nagara Petuk Weruh. Nagara Petuk Weruh anu jelas gagah sakti, nu dirajaan ku Panjisanan geus masalah. Ilmu naon anu ditanyakeun dirinya geus pasti aya. Nya kitu di nagara Jati Kamaling anu diratuan ku Nyi Mas Dewi Keningan. Reg Senopati Janur Urip harita eureun. Kek diuk dina batu anu lempar sidakep sideku tunggal. Mujas medi nanyakeun, kudu ka mana sabenerna manehna mingat? Kudu samana ka mana manehanana init? Kawetan atawa ka kulon? Ka nagara Jati Kamaling atawa ka nagara Petuk Weruh? Mujas medi harita nepikakeun aket nakeranan. Barang keur kitu harita seor aya angin anu nyeor nakeranan. Gereneng harita sora aya nu ngagereneng anu kadenge nyaetana ku Senopati Janur Urip. Sampurasun Raden. Janur Urip pilihan anjeun ka kulon atawa kawetan. Ayeuna lamun anjeun hayang lengkep datang ke belah wetan, sakalian anjeun bisa diubaran. Sabab hate anjeun ayeuna anu kabauran ku iri jeung dengki, kabawa ku raja anjeun Prabu Waringin Sungsang. Pek datangan hiji raja di Jati Kamaling. Tapi lamun anjeun datang ka nagara Petuk Weruh, anjeun tangtu bakal mangih rintangan anu kacida pisan hebatna, anu can tangtu anjeun mampu. Pilihan aya di anjeun. Sakali deui lamun anjeun hayang salamet dunya jeung akhirat datang ka nagara Jati Kamaling. Lamun anjeun hayang pinuh ku papaseaan datang ka Petuk Weruh. Eta sora anu ngagerenggeng teh kadenge gebeg. Senopati Janur Urip kacida pisan kagetna, kacida pisan reuasna. Sabab eta pilihan teh jelas-jelas nunjukeun
kudu ini ke daerah Jatikameling. Jauhna daerah Jatikameling jeung daerah Petukwaruh teh jelas sarua jauhna, kudu meakeun waktu kurang leuwih sabulan leumpang. Ampun teuing. Aya ku aya pilihanana tetep kula kudu datang ka nagara Jatikameling. Memang ieu ilapat nu kudu dilaksanakeun ku aing. Sugan we jeung sugan di jalan menang keajaiban aing bisa papanggih jeung hiji jalma nu sanggup tur mampu ngubaran Gusti Prabu Waringin Sungsang. Sanajan aing can nepi ka Petukwaruh atanapi sanajan aing can nepi ka Jatikameling, keajaiban bisa datang di mana wae. Kaula niat ayeuna rek datang lumampah ka Jatikameling. Sanggeus puguh kitu boga paniatan utama. Curilap Senopati Janur Urip pada tengah belesat ninggalkeun eta tempat urut cikeneh Mujas Mehdi. Awakna jojorelatan ini ka belah wetan nuju ka des atanapi ka Karajaan Jatikameling anu memang lamun leumpang biasa teh kudu meakeun waktu sabulan dilana. Tapi ke para jawara bisa jadi 3 poe, bisa jadi 2 poe, bisa jadi sakolebat nepi ka eta tempat. Tapi ke Senopati Janur Urip jelas lain babadna pikeun sapoe atawa saminggu. Tetep Senopati Janur Urip bakal lila paling lambatna saminggu Senopati. Ilmu Senopati anu beang disebutkeun gagah sakti, tapi encan cukup pikeun mawa dirina ka nagara Jatikameling. Senopati Janur Urip nu belesatan harita init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka Jatikameling. Teuing sabara desa anu geus kaliwatan, teuing sabara kota tawa karajaan anu geus kaliwatan. Sedengkeun di tempat lain Nyimas Dewi Keningan anu mangprung harita balik ka nagarana Jatikameling. Di jalan aya we gogodana teh Nyimas Dewi Keningan anu ras inget harita Raden Panjisanan ngahulang ngaraga menang. Panjisanan asa aya dina kongkolak panona anu teu nyahoeun sama sakali Dewi Keningan teh yen Panjisanan sebenarnya adik manehanana. Ya kitu di Panjisanan anu geus nganggap Dewi Keningan teh merupakeun hiji bebende calon anu jadi pamajikanana anu pajarkeun we saumur meureunna. Sabab Dewi Keningan teh nu katingali ngaborelak budak leutik atanapi budak ngora. Nu padahal mah jauh di saluhureun manehanana Panjisanan teh atanapi Dewi Keningan teh. Sabab lamun dihitung-hitung Dewi Keningan keur diajar ngaji kasebutkeun parawan leutik, Panjisanan mah kakara dilahirkeun tina sapi atanapi tina banteng. Jelas jauh tanah ka langit teuing sabara dilana, sabara tahun dilana duka. Ngan anu jelas dianggapna Panjisanan teh masih kena budak leutik sabenerna. Umurna anu memang paling oge 16 atau 15 tahun. Ngan kulantaran ti leutik Panjisanan memang blak. Umur 5 bulan atanapi 1 tahun teh Panjisanan siga anu umur geus 10 tahun. Nincak umur 10 tahun Panjisanan teh siga anu geus kolot we. Kaajaiban Panjisanan teu pernah guguru kur dibere ilmu pangaweruh hungkul ti Saptolilo. Teu parijeng teu diajarkeun silat itu jeung ieuna. Kur dasar-dasar agama anu diajarkeun ku Saptolilo, katauhidan anu diajarkeun hitung-hitung mas santren dinu jadi bapana sorangan nyatana bapak angkatna Saptolilo. Tapi Panjisanan hiji budak anu cerdas, hiji budak anu gagah geus bawana we gagah teh. Saptolilo mah eueuh naon-naonan ceuk paribasana, tapi Panjisanan ti leutik memang gagah sakti mandraguna. Dewi Keningan anu nangtung mancuh ngejanteng harita manehanana. Anu ongleng-angleng harita mikiran Panjisanan anu dipika cinta anu dipika bogohna. Dewi Keningan teuing kunaon sanajan hate leutikna teu merean.
Temerean hat batina pikeun bobogohan jeung panjisanan sanajan kasep sanajan gagah. Tapi airaga anak Dewi Keningan harita anu terus-terusan ingat mereka panjisanan. Panona anu teu bisa mepohokeun panjisanan. Lantukna Dewi Keningan reg eureun harita di hiji tempat. Dewi Keningan anu nangtung mancuh dina batu harita nyawang kajauhna. Kaurut jalan anu ngabulungbung anu teu beulah kulon ka beulah wetan. Di mana dirina anu memang ini ti hiji nagara ninggalkeun bebenena nyaetana Raja Panjisanan di Petuk Weruh. Kunaon kula make inget wae ka Kakang Panjisanan. Asa teu bisa mepohokeun. Asa ucang-ucangan wae dina pangkolak panon aing. Aing oge masih kena ingat kasatria anu ngaranna Prabu Waringin Sungsang. Kunaon ka jelema dua ieu lebih keberatna kerahanan keur aing. Naon sebenarnya? Kudu kemana aing ini? Nyimas Dewi Keningan harita anu ngaraneg di pertengahan jalan. Anu tujuan anak tangtu Nyimas Dewi Keningan teh nuju ka Jati Kameling, hiji kerajaan anu diratuan ku diri. Anu geus ditinggalkeun kurang leuwih 3 tahun lilana. Dewi Keningan oge inget kanu jadi bapana nyaetana si Kamileung. Anu teuing aya di mana ayeuna. Sabab ti harita manehna disaprak nuduhkeun ayana Panjisanan. Si Kamileung teu pernah papanggih deui jeung dirina. Nama Kamileung oge teu aya. Kula ayeuna kudu ka mana nya lumampah. Nah kudu kebat mulang ke negara. Tapi aing asa berat. Nah aing kudu ke negara Galapasi. Anu kaliwatan ayeuna ku aing bakal kahareupna. Ieu geus kana geus asup ka negara Galapasi jiga nama. Bener. Aing hayang nyaho we. Jikan aya naon sebenarnya di negara Galapasi aing meuni hayang nakeranan. Papanggih jeung Prabu Waringin Sungsang. Cek Dewi Keningan anu memang teu bisa mepohokeun Waringin Sungsang anu gagah sakti. Sanajan kitu tetep eleh ku dirina. Tina hiji sawaktu harita neangan calon pikeun bebenteng nagara. Prabu Waringin Sungsang anu kasep ngelempereng koneng di negara Galapasi anu geus liba sabenerna mah Dewi Keningan naksir tur nyimpen rasana ka Waringin Sungsang. Nya kitu di Waringin Sungsangan dua-duana oge sarua we. Pinuku ka gengsi Waringin Sungsang harta ngahargaan lantaran Dewi Keningan teh geus ngalehkeun manehanana. Sanajan ti nagara leutik pasebutkeun nagara Jati Kameling teh nagara anu anyar jadi cek paribasana. Nya kitu deui Dewi Keningan oge nu rasa mika cintana ka Prabu Waringin Sungsang anu dipenem dina hatena. Sanajan ayana jajaka anu gandang nyatana Panjisanan, tapi teuing kunaon bogoh mabogoh ka Panjisanan. Tapi hate leutikna teu merean pikeun bobogohan jeung Panjisanan. Dina dasar lubuk ati nu sanu dina ante lubuk ati anu paling jerona tangtuna Dewi Keningan mika hayangna ka Prabu Waringin Sungsang. Dewi Keningan boga niat hayang nyaba ka nagarana Galapasi, nagara Prabu Waringin Sungsang. Hayang nyaho kaayaan di nagara anu cenah mah, nagara anu hebat, nagara anu gede, nagara anu raksasa. Nu antukna Dewi Keningan harita
niatkeun dina ati sanubarina lantaran memang ayeuna ge dirina keur nangtung teh di wewengkon daerah nu kaasup ka nagara Prabu Waringin Sungsang atanapi kerajaan Galahpasi. Belesat harita Dewi Keningan ngebelesat, awakna ngebelesat lirik ibarat angin. Dewi Keningan anu ngawasa aji kasakten anu hebat, nu tangtuna saepi angin. Anu dipimili ku manehna bisa raslok di mana wae ayahna. Anu teu kudu neangan waktu anu memang lila sebenarnya. Tapi kadang-kadang dipake, kadang-kadang henteu. Pentingna pisan dipake, teu penting mah tara dipake. Ajian sisimpenan kasebut. Seperti dina waktu harita memang teu dipake kalah ngagunakeun lumpat nawe kemampuan hebat anu memang lir ibarat lumpat hiji iblis anu keur neangan mangsa. Dewi Keningan cucurelatan lir ibaratna ngalayang atau awakna harita. Hebat-hebatna ajian anu diwariskeun ku si Kamileung anu nerap dina awakna Dewi Keningan tangtuna teu jauh bedana jeung nu jadi bapakna, beda sautak saeutik meureunnan. Sanajan kumaha ge guru mah moal dibeja moal dibikeun kabeh ka muridna kaasup kana jadi anakna. Teu meunang kitu. Sanajan beak kabeh oge tetep we nu jadi guru mah boga kuncina gitu. Dewi Keningan anu init ka nagara jati atanapi ka nagara Galahpasi dina waktu harita bebelesatan. Srog ka hiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun hiji perkampungan. Dewi Keningan nangtung mancuh dina tangtunganana. Ngarasa aneh, ngarasa heran ku eta jalma-jalma nu aya di dinya. Dewi Keningan harita neuteub seukeut ka jero kampung. Eta jalma anu teu dibararaju kabeh oge boh awewe boh lalaki na kahanap kaluhur oge. Kur mararake cara rawat jiga jaman naon wae. Memang harita mah memang teu boga itu jeung ieun. Ari liha ai kaluhurna dibareungkeut buukna digarelungkeun, tapi kahanapna memang dibaruligir boh lalaki boh awewe. Cukup make samping lalaki mah. Sedangkeun awewe oge sarua harita. Diri ibarat mararake cawat we. Nutup oratna anu memang saeutik kungkul ditutupna, tapi memang didinya mah geus kabiasaanna kitu. Geus moal aya nu ngareret teuy beda jeung anu tara biasa geus tangtu we bakal narongong jeung kitu jeung ieun. Didinya mah geus biasa adatna model kitu, jadi geus teu heran deui boh awewe boh lalaki. Tapi keur Dewi Keningan tidak bisa kagetna keur Dewi Keningan mah sabab manehna memang teu biasa, rapih biasana oge. Di nagara jati kameling eueuh nu kararitu. Rapih kabehanana nutup oratna. Hampir sebagian warga jati kameling mah mararake. Dipararake maksudna teh pakaian-pakaian anu benerna. Dewi Keningan harita anu memang nangtung mancuh dina tangtunganna. Blesat. Dewi Keningan ngablesat asup ke tengah pilemuran. Jalma-jalma anu ngarariung harita teu ningalieun aya jati aya Dewi Keningan. Sabab Dewi Keningan teh tetela di saparak nangtung teh kagunakeun aji siluman. Hiji ajian anu memang ampuh pikeun jalma-jalma ngaleubuin jalma-jalma supaya teu nempok kana diri. Dewi Keningan sanggeus aya di tengah lemur harita nangtung mancuh dina tangtunganna neuteub seukeut ka warga-warga ka jalma-jalma anu keur rariweuh. Init ka ditu, init ka dieu meuni rariweuhna karanan bedog nyalaregreng. Lir ibarat satria, lir ibarat para punggawa ti kerajaan. Dewi Keningan harita kerung. Aneh. Nah iya masih kaasup ke negara jadi kemaling. Ke negara Galahpasi. Berarti lamun di negara Galahpasi seperti kieu jika nama pendudukna. Ongkotna negara anu gagah sakti. Negara anu subur makmur tapi geningan kaayaan rakyatna kawas kieu. Dewi Keningan gogodeg harita ningali rakyat anu model kararitu. Eta rakyat teh anu keur nyarokelan teuing naon. Dewi Keningan leumpang harita rebuhan awakna teu katingali teh. Neuteub seukeut ka budak leutik
ka ibu-ibu bapak-bapak anu memang make pakaian teh memang sakala itu we keur ngagarelean harit nanti keur nyarokelan mangrupakeun ganyol anu memang dipelak ngahaja didinya. Aneh. Sebenarnya itu keur ngagarilian naon? Beti-betian naon eta patar tempat dahar maranehanana. Paragi dahar manehna sapoe. Nah, beda. Cek Dewi Keningan harita nu ngarasa heran sabab didinya mah dahar teh meureunun ganyol kitu. Dewi Keningan penasaran harita, curelat Dewi Keningan ngacurelat ngadeuketan ka salah sahiji imah. Plus asup ka salah sahiji imah anu biasa-biasa eta imah teh. Dewi Keningan harita ningalian sakabeh jalma nu keur bararang dahar memang aya dirinya keluarga anu keur bararang dahar jeung anak budak leutik sakabehanana. Bener we, dalalaharna teh memang ganyol. Dewi Keningan kakarangarti ungut-ungutan. Berarti dirinya mah memang mayoritasna kadaharanna ganyol gitu cek pikirna. Berarti memang di dieu mah kadaharanna ganyol. Nah, beas. Nah, memang teu melak beas. Ke. Namun teu melak beas. Tapi hari itu tempat naon? Dewi Keningan harita netep ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh kurang leuwih 2 meter pasagi meureun anu dijieuna tina papan. Dewi Keningan harita ngadeugetan panonna anu seukeut nyorot harita tembus kana eta tempat anu pasagi. Kacida pisan kagetna sabab bener eta tempat nu pasagi teh mangrupakeun pare anu numpuk ka luhur nepi ka pinuh eta tempat teh. Astagfirullahaladzim. Kunaon ieu pare teu di dahar? Nah, aya nu nyarek. Nah, saha nu nyarekna? Aduh. Aing kudu menang informasi ti dieu, kudu menang beja aing. Sebenarnya ieu teh dicarek eta memang kumaha sih? Nah, aya beas, aya pare tapi teu bisa didahar. Kalah ka samanehna anu barogana kalah ka ngadalahar ganyol kawas kitu. Duh, karunyana keranan. Aing kumaha carana nanyakeun. Nya aing rek asup we pura-pura aing uruk salam ah. Cek Dewi Keningan harita nu nemragkeun leungeuh atanapi suku 3 kali kana lemah. Kunci buka ku Allah pacat Rasulullah. Ya. Dewi Keningan ngakecilik bumi 3 kali. Jangelek Dewi Keningan harita geus katingali ilaharna sakumaha biasana Dewi Keningan anu make karembong warna koneng anu dibelitkeun dina cangkengna sedengkeun karembong warna hejo anu dibelitkeun dina sirahna. Eta karembong teh tangtu we lain sakarembong-karembongna, tapi karembong anu memang ciri khas di negara Jatikameling pikeun saorang ratu. Nimas Dewi Keningan harita nu leumpang lalaunan sanggeus tepi kana pelebah golodog. Dewi Keningan harita uluk salam. Sampurasun. Rampes di jero kadenge nu nemalan. Dewi Keningan harita nangtung mancu dina tangtunganana. Terket kadenge suara palupuh nu ditincak. Hiji bapak-bapak anu kuang begang harita anu sarua teu make pakaian, mangga sekurat teu make baju gitu. Kahanapna mah nya make cawat we model kitu nu dibolat-belit. Mangga geuningan Apa angkeun abdi Keningan? Oh, Keningan. Nyimas mangga kalebet. Hatur nuhun pisan Bapak. Cek Dewi Keningan harita bari mangut. Pamajikanana keluar. Keningan aya tamu, geulis mangga kalebet. Cek ibu-ibu harita anu katingali taweh woh nekeranan sanajan lain ini bakatingku kakolotan atanapi bakatingku begang we meureun. Anakna 2 harita. Dewi Keningan harita asup ke jero imah. Di mana teh ya
urang teh ieu teh. Abdi ti negeri anu tebih. Tengah aja ngalangkung ka ieu pitempatan Bu. Mohon. Ari teh tempat daerah naon atuh ita ambu namina? Ieu teh namina Kampung Dadap gelis. Kampung Dadap. Sumuhun. Kampung Dadap teh kalebetna ka kerajaan mana? Ieu teh lebetna ka karajaan Galapasi. Namun ari kampung ieu mah kasebetna kalebet ka kadipaten. Kadipaten naon Bapak? Namina Kadipaten Kalua. Kadipaten Kalua. Sumuhun geulis. Di mana buat kadipaten di Kalua teh? Teu sareng kota raja Galapasi. Oh gitu. Ari Bapak di dieu tuang sadinten naon? Ari abdi ningali di dieu seueur anu jalmi anu nyaranakan ganyong. Cek bapak-bapak hari tarumenghap. Bangun anu singgah nakaranan teukeun ngobrolkeun masalah eta. Kunaon Bapak? Seperti anu singgah nakaranan. Sumuhun geulis. Sadayana ge warga di dieu teh katuangan masami. Sangu namun nyakit. Aturan anu memang ngalarang warga-warga nuang sangu sabab sadaya tatanen sapertos pare tangtu dicanak ka kota raja. Maksana ka kadipaten. Ongkoh ka kadipaten, ongkoh ka kota raja Galapasi. Astagfirullahaladzim. Berarti Bapak di dieu teh teu kenging nuangna sangu. Nya kitu. Duh punten atuh da di dieu mah teu aya nanaon geulis. Ios teu naon. Awatos teuing atuh. Ari itu geuningan katingali ku abdi aya wadah pare. Lumbung eta namina. Sumuhun geulis tapi da eta mah mung hiasan we. Kur tiasa ditingalikeun tapi teu tiasa dituang. Gitunya. Kadu kuncina. Koncina teu gaduh dicanak ku tua kampung di dieu sadayana. Ios. Kumaha atuh pamilih canak we sapalih mah atuh? Wih, teu kenging geulis. Duh. Tong boro-boro ningku sapali. Sarangeui teu aya oge bakal jadi matak. Maksudna? Nyawa taruhanana geulis. Oh gitu. Atuh pamikir kitu mantos we ruang rujan dikeun we atuh eta teh. Aduh. Ari nu geulis teh saha teh ya geuning mani wantunan kitu ieu. Teu kenging ngadamel keanehan dieu pitempatan geulis. Bahaya geulis. Deudeuh teuing lamun sek deui ke kakak. Nu geulis kapenak ku para ponggawat di kota raja mah terus pasti bakal dia canak ka kota raja. Maksana ka kota raja teh maksana dicanak ka kota raja teh ka mana? Sumuhun. Ka Galapasi tangtosna. Memangna kumaha kerajaan Galapasi teh? Waduh, Neng. Mamang moal tiasa nyembatkeun. Hariwang mamang teh da di dieu mah memang teu kaop salah nyarios komodi kajalmi anu saliwat. Pokona mah rahayat di dieu teh teu nyarios itu nerios ieu komodi ngarioskeun raja. Wah, bahaya. Ampun, Neng, ampun. Tos. Mamang. Salaresna abdi teh
hiji jalmi ti nagara Jati Kameling. Di nagara Jati Kameling. Manis sakitu tabihna. Aya maksad naon atuh ka dieu geulis? Nah salira teh di nagara Jati Kameling teh pami ningali dina anggoan matang salira teh pangintenan nya kasebatna jalmi anu ngaruh di nagara pangintenan. Abi mah jalmi biasa Bapak. Anu tadi ningali pas ngalangkung kecida pisan petirna kamu Amdi. Ayo gerak. Kamana geulis? Ayo gerak ka dieu. Imas Dewi keningan harita cengkat dengkeun si Bapak Rura teret areret kana jadi pamajikan anu keuneuteub. Tuanana gigi deui teu ngarti kana pari polah eta nu geulis Dewi keningan. Mangga Bapak ka dieu. Bapak-bapak jeung indung jeung pamajikan anak tangtu harita sanajan kaget oge tapi kitu deui naleumpang turun ti imah bingung naon anu dilakukeun jeung Mas Dewi keningan. Dewi keningan anu nangtung harita di deukeut wadah pare. Pada saat Dewi keningan anu ngawatak ajianana eta wadah pare teh anu ukuranana 2 meter persagi. Anu pinuh ku pare hasil tatanen warga-warga. Ari papa ari tatanen teu meunang eureun, ari hasilna kudu distorkeun. Tan kasida goblokna. Mas Dewi keningan harita nu ngawak ajianana belesat ngagunakeun ajianna. Eta tempat anu sakitu hebatna anu dijieun tina tangkat Jati geus teu mangrupa deui muradu sabaraha. Unukan pare di jero harita katingali. Dewi keningan harita pok ngomong. Eta pare mun sakitu seueurna piraku ti dituang atuh Bapak. Aduh ya. Bapak teh sanes tu hoyong tapi dalah di kumaha bapak teh tuan pun. Aduh, kumaha ieu janten tenang ke pamika penaku tua kampung. Barang keur kitu harita katingali aya nu gorowok kadenge aya nu gorowok. Hei, ca eta? Wani-wani eta garuksak. Ret. Si bapak-bapak harita ngareret. Kahiji tangtungan anu kumisna bablang nekeranan beureum panona. Eta jalma make totopong awakna jangkung badak. Gegag harita nyampeurkeun. Pedangna nyoregreng tapi jelas lain pakaian ti kerajaan eta model disebutkeun tua kampung. Si bapak nepi ka ngaleper segala rupanya kitu di pamajikanana nepi ka ngaleper. Sedengkeun Dewi keningan harita nu tenang nekeranan imut ngagelenyung. Bapak, sehari Bapak. Kurang aja. Di sana. Kula magrupakeun tua kampung dieu pitempatan. Pamangku adat. Wani-wani geus ngancurkeun ieu tempat. Saha ari anjeun? Kaula anu ngara nu namina Keningan. Keningan. Atanapi Kameling. Kameling. Sampean geus wani-wani ngancurkeun ieu tempat beas. Ditahan saha? Ditahan hate. Ditahan hate, kurang ajar. Kula salaku tua kampung dieu pitempatan ngarasa kahina ku anjeun. Kameling. Geulis rancunit tapi kalakuan kurang hajar kawas kitu. Jadi kuring anu dianggap kurang ajar. Bener. Naon kuring disebutkeun kurang ajar? Sabab geus ngaganggu kana katentraman ieu desa. Buktina? Buktina eta pare anu bener-bener disimpen, dihancurkeun. Kuring oge arek nanya ka anjeun.
tua kampung. Sebenarnya anjeun teh sadar atau henteu sih? Anjeun kadaharan naon? Sakabeh manusia kadaharan tang tu beas. Sang Kasup si bapak ieu. bener. Pak, katuangan bapak naon? Sang gelis. Namunya ayeuna mah. Ayeuna mah naon sia teh? Ayeuna mah memang tuang ganyol gitu, Pak. Kurang ngajar sia. Kameling. Ulah coba-coba ngaganggu di kampung aing deuleun. Lamun hayang salamet. Kajaba lamun anjeun dijadikeun pamajikan ku kula. Nu kagenep belasna. Jadi anjeun rek ngajadikeun kula nu kagenep belasna. Bener. Bebas anjeun ngalakukeun naon-naon. Kalintang bagjana keur kula, lamun anjeun daek ngajadikeun kula pamajikan aku kagenep belasna. Bener ieu teh. Nyata-nyata ada satu. Si bapak anu dua anjing pamajikanana kapias harita. Teu nyangka Dewi Keningan teh bet daekeun jadikeun pamajikanana. Si bapak harita nu unur-unuran ka tukang we harita. Sok sieun we manehna kagamplang sabab ayeuna mah tetela eta wanoja teh geuningan jahat kitu ceuk pikir. Namun, Naon? nu tangtosna anjeun keluar gaduh hareupan heula jeung kula. Maksudna naon ieu teh? Nu tangtosna meureun kudu tarung. Saha nu meunang eta nu bakal taluk. Nu bakal ngagugukeun segala rupa parentahna. Lamun kula taluk, lamun kula eleh, kula bakal nurutkeun kana kayang anjeun, tapi lamun kula meunang, nah anjeun nu kudu nurutkeun kana kayang kula. Luar biasa. Kameling. Ngaranna mah Gagah. Hade lamun kitu mah. Nah, make jeung hayang tandang sagala jeung kula teu apal meureun ieu kula keneh saha. Dewi Keningan harita imut ngageuleunyu anu nangtung mancuh tina tangtunganna mata greget anu ningalina. Dewi Keningan harita nu ngantung oyag-oyagan. Siga anu mah panas, siga anu mere harpan ka dirina. Atuh puwe eta jalma anu cangkung badag teh. Anu make totopong kahanapna make samping tangtuna. Tuh make celana panjang dina waktu harita make samping we sanajan rada dekil. Si bapak-bapak harita nu langsung masang kuda-kudana. Leungeunna harita ngageter katingali batu alina anu aing ngajajar dina leungeunna teh harita oyag-oyagan. Kirining cenah kadenge. Sangeus kitu. Karasa aya hawa panas anu matak ngaleuleuskeun kana awakna. Dewi Keningan ku tiba imut ngageuleunyu. Teteh lagi dengan anjeun teh boga ajian Sudra Bayu. Si bapak harita narik ajianana bari kerung. Nah, dengan anjeun apa? Tangtu apa tuh kaula mah? Dewi Keningan harita langsung we neuteub seukeut ka eta jamak. Pelesap tina panonna katingali aya cahaya anu ngempur ngarah kana awakna si bapak-bapak eta. Si bapak-bapak dak dumadak harita jadi matung